urip tanpa ujung berung atuh anu araraksi katangen sarta kasaksi intina parebut kursi kilaris jadi kasungsi loba wadah tanpa esi teh aneh pageng murid kawas daman musi kemahna direformasi wontening alas wanawasa ngalaga wontening alas wanawasa Bambang Pangalasan utusan ti nagara parang gumiwang pikeun ngajugjug nagara Wirata dedeus ka Prabu Maswapati Raja Wirata anu parantos ngawangun pasar di eta nagara uninah kangandika waduh geus kabayangkeun eta pasar wah teu mewah kayaanana mangkaning cenah eta nagana teh dilapis emas waduh sabaraha piwaragaduna eta cekap saton mahi sakilo gitu emasna kau pamilih malas kilo aduh tapi ieu teh kaula teh pelebah dieu ngadak-ngadak linglung ieu teh ngadak-ngadak kapidangdung mana kaler, mana kulon, mana wetan, mana kidul, mana kabina-bina teuing. Teu asal linglung pelebah dieu ieu teh. Tuh. Tobat ayeuna nyakeun puguh di leuweung eueuh sasaha. Barang ieu Bambang Pangalasan nuju ngalaga Prabu Batara Kresna anu ngunek-ngunek dina manahna yen pamadeganana asa diganggu ku Pandawa Wireh bade ngadamel patung sedengkeun panyaramah aya tina lendra alu mampah di kedan nawiat